ana inda dhanni abdi bi cak Allah ulama kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula sangkaan aing mah ka surga aing mah asana ka neraka keun kumaha sangka sia bae nu mantap kajeun teuing teu salat sing gede sangka ai teu isin mah atuh nyana ge boga sangka boga perhitungan ieu nyana ieu boga sangka asal aing digaji atau emang digawe ieu jelema nu teu digawe diikat atawa teu digawe di kitu cinglu teu digawe tapi jana boga sangka asal aing digaji ya daek ku galede ge moal ka jelema atuh sangka ge sarua eta Gusti Allah ngomong kos kitu teh ulah disangka lah aing mah bagus sangka bae atuh bagus sangka ge kumaha sangkana lantaran nyana ge boga rarasaan ieu boga rarasaan sakieu haji taji kumaha kira-kira ya di ayat ji atuh deuk kumaha deui jang ngaji unggal minggu sanajan di handapeun tangkal Ambon kan salat ja atuh biasa kula mah sanajan tilok tahajud tilok duala tematud sakira tambahna doang ka Mekah jang geus ngazakat ja atuh osok anak atuh ja hayang sok dibabagi segala rupa aju perasaan ja atuh ieu mah eta bapae ka surga ja ieu mah eta bagus sama sangkaan kitu kan nu saurang deui Dedi, lu Ded emang bagaimana ini sekarang lagi sakit? Iya, gua lagi sakit. Kira-kira lu kalau sakit ke surga apa neraka? Tahu ya. Saya itu, tapi kalau sangkaan sih pengen ke surga aja. Bagus aja Ded. Kata Kiai juga harus bagus sangka. Iya, lu suka sholat? Kagak. Puasa suka lo kalau bulan Ramadan. Ini kagak juga sebenarnya. Lo kerja apa aja itu? Ya sekali-sekali suka mabok juga sih. Ini lo sekarang lagi gimana perasaannya? Mau mati kayaknya gue. Tapi ada nggak perasaan sorga? Sangka sih sorga aja. Iya kepengen mah walaupun begini-begininya Allah maha gopurin. Waduh buka dalil tak budak. Yeay. Jawara ge buka dalil. Tetap di jero hati nama teu biasa dibohongan deuk sangka kumaha ja aing ngadenge di kiai-kiai nu teu salat mah ka neraka 1 juta kali aing boga sangka bagus ge hate leutik nama teu bisa dibohongan sangka teh kumaha aya korena jeung dilalah ka jeung kumaha ge ye kitu mah urang salat sok sia sok salat atuh sok aing mah ka jeung kumaha ge jawani aing mah lamun tinggalin qada mata ka aing mah subuh mah kodoan melulu aing. Ani aing mah. Tak atuh geus emang sakitu bisana jingan aing mah. Jahes mah anugerah ti Gusti Allah. Jaing ge hudang mah tuh sok berjamaah. Ngan teu hudang-hudang emang nang nang Allah pan. Bohongan ku Allah teh dihudangkeun aing. Nyalahakeun ka Allah tolol tah budak. Tapi aing kodo kan. Ye atuh aing gede hate. Tetep sorga aing mah. Eta mah deres kos kitu mah. Sebab sholat dah siap moal ka surga jatuh husu atuh selalu husu madak tuh malah deui eta mah bagian kiai eta mah bagian aing mah tuh husu di mana salembur aing coba dengekeun husu jeung mal aya atuh lamun hunu kudu nu husu bae mah ka surga atuh mah tuh surga kosong nya keur ngarobrol bae teh si Unyil jeung si Petruk tetap aing bagus angka itu aing mah bisa-bisa sakit tetap sia itu husuma je aing kamari kan ngaji di Cilongok cak Allah lain cak kiai cak Allah la nukallifu nafsan illa usaha aing mah sakuran eta doang nu ditenget-tenget ku aing jang ke dalil di harapan Allah besi Allah nanya sia sabaraha taun hirup 60 Gusti kunaon teu pernah tahajud teu kabawa duha sarua teka bawa kurang saya sholat zuhur itu maka sholat sunnah tetap teka bawa Gusti abdi mah nu pardu na bae kata husu pancak Gusti la nu kallifu nafsan illa usaha waduh cak Gusti Allah malaikat balangkeun ka surga ieu mah nu kieu mah geus segera geus waduh tah batak sakuran teu kudu bade talar ieu bae hiji jangke di hareupeun Allah. Aduh mantap jasa si bae lah nu kalipun nafsan illa usaha geus sakitu talar
malah rakaat awal rakaat kedua eta bae pake salat maghrib jadi imam deui ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim la nukallifu nafsan illa wus'aha Allahu akbar rakaat kedua tadi bae ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim la nukallifu nafsan illa wus'aha Allahu akbar cak makmum mantep ya imam istiqomahkeun ya hebat imam ya keceritakeun mah jelema nu iman terus beramal soleh memang jelas-jelas asal ikhlas ialah Allah ngajanjikeun ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun ketika digiring jelema nu iman tur nu amal soleh dek dikasorgakeun di hareupeun sorga teh aya tangkal kayu gede di dinya teh aya dua sumber cairna tina akar dipandian heula ku malaikat di dinya teh maksudna ieu nu hiji teh ngaberesan batina supaya aya ulah aya panyakit-panyakit nu hiji deui ngaberesan zahirna geus zahir jeung batin teh geus diberesihan nu mantak begitu asup ka sorga wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar datang ka jero sorga geus eueuh panyakitan jero hate teh eueuh ujuban, eueuh hikduan, eueuh takaburan, eueuh sumadan lain sebagainya. Geus sesenangan we di jero surga tanpa aya panyakit kan ngeunah jasa urang ge di dunia mun boga babaturan, sombong boga babaturan, tawadu boga babaturan, daek ngabela ka urang boga babaturan, teu ngunek-ngunek ngeunaheun jasa. Urang boga babaturan teh urang perlu motor kuncina aya motorna aya dipake bae urang sia teh bebe jadi batur aing nu ieu mah geus moal nanaon nya nama kajian buku mah ge bahkan aya duit tadinya cokot jang meuli bensin teu bebe deui ngeunaheun jasa motor-motor babaturanna kuncina geus nawel dirinya duit teh jang meuli bensin teh teu bebe jadi jeuh babaturan urang hendak berangkat kadeuleu aya je Samsu di kantongna cokot deui mantep jasa. Oh, dorong mendang sapoe balik deui ka dinya tuh. Bener bae. Cek babaturan teh. Aing geus nyangka motor aing ku sia. Heeh, duit dari cokot ja. Heeh. Aja rokok aing geus cokot tuh. Ih, bisa kira teh. Seri, pada eta urang boga babaturan kos kitu mantep jasa. Coba lamun babaturan. Motor aing dibawa ku setu bebe kahayang aing bebeja atuh siap goblok, siap awal siap. Enggak sah sampai di sini saja. Paneta orang teu ngeunaheun teh boga babaturan kos kitu. Masyaallah, kos urang boga pamajikan hatena bersih ngeunaheun biasa. Urang deuk berangkat teu boga duit, aya duit pamajikan cokot ku urang bahkan aya emasna anting di dinya tah giwang dicokot ku urang dijual. Urang saminggu teu datang teu balik barang datang ka dinya. Neng, kakak nyokot duit kula nya. Heeh. Adi eta eta anting dicokot deui. Cokot di bisi kurang mah. Iya tutuna naon ka tadi ge ti kakak ieu. Ngeunaheun kana hate tis sate urang. Masyaallah, adeuna ge kakak bisa balik keneh sakieu geus alhamdulillah. Kula mah urusan duit, urusan anting segala lah, masa nu penting kakak aya. Masyaallah, tis jasa. Coba neangan di Cikupa kos kitu. Oh. Barang datang ge barang datang. Koprak ke si kieu-kieu bae. Koprak. Urang ge datang aing lewat mana ieu? Lewat mana ieu? Aing ka hareup apa ka tengah apa ka dapur bingung aing. Nya geus koprak. Imah urang ngabangun urang tapi urang sieun balik coba. Pan eta tolol eta urang. Tapi maksakeun maneh. Kak. Kakak malih duit kula nya. Heula tuh aing asup ulang. Dasarna. Emang turunan kakak mah teu beres tuh, papan mah bapak turunan pan. Pan bapak urang, bapak kolot urang ka bawah pan eta. Tungtung lama teu beres bae, emang tolol urang Cikupa mah bloon. Kan panas nu aya urang. Masyaallah kan mantap neangan pamajikan teh nu kos kitu tah. Neng, neng leungit duit lah, leungit duit bola ka ditanya diuk bae heula Kak, diuk heulanan. Nginum heula, duit mah gampang diteangan Kak.
tapi pan kakak mau leungit hese anak-anak sadunya ieu ngan kakak bentukna ngan hiji doang kos kakak doang. Ih, kula mah geus eueuh deui di hate kula ngan kakak doang. Aduh, kan urang ge tiis jasa. Aya atuh ka kamar. Hayu atuh. Aduh, bazotan neangan pamajikan nu tiis. Neangan nu tiis, nu ulah marah bae ka urang. Masya Allah, cak pamajikan lah kiai ieu bisa bae. Dis katara di hatena kitu bae. Emangnya nama teu maksud bagus ya hatena. Maksud bagus. Tah di dunia mah kos kitu bae tetep boro-boro jeung babaturan, boro-boro jeung pren urang dina usaha, boro-boro dina politik, cacak-cacak jeung pamajikan bae ge teu meunang salah saeutik. Dunia mah kos kitu. Tetapi di sorga wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dicabut ku aing cak Gusti Allah panyakit-panyakit ku aya di jero hate. Urang boga pamajikan 70. Sugan aya kumaha pamajikan teu aya. Encan tambahan pamajikan urang nu asli. Encan ditambahan deui tatangga urang nu salakina ka neraka pan eta bagian urang. Euy, nu mantak doakeun bae. Tah, kan eta kan jadi pamajikan urang. Eta kumaha eta nyana aya panas di sorga moal aya wa nazana ma fi sudurihim min ghillin. Lain sorga tuh aya kene panas mah lain sorga. Di dunia teh urang hayang nyandung boga pamajikan 2-3 maksudna hayang jadi sorga kan. Abeh ieu kieu hayang jadi sorga boga panyakin boga pamajikan 2-3 4 ternyata jahanam kabeh. Nyana ge ngana sehatan kanu encan nyandung ulah sia. Ulah cak aing ulah. Emang kunaon? Pepes hulu sia. Aing ente pan teu pepes aing geus tanggung pepes aing. Nya kage kada sehatan ulah coba-coba. Lamun sia hayang pepes hulu jandung sia. Nu aing ieu geus diganti ku batok kalapa ye. Menyandung kada sehatan hampir kabeh. Karena itu kabeh sia hayang tentrem imah tangga ulah nyandung. Geus hiji bae kabeh nu nyandung karitu. Aya nya lagi nu ngajakan nyandung. Abeh dicarekan nyana itu ge dicarekan. Ketika nyana dicarekan nyandung lah. Ngaranna ge babaturan deukeut akhirnya nyandung kan. Tah nu kolot nyarekan itu ge sarua. Kapang gede saya carekan kan? Sasalaman. Akur. Ena mah abeh aya batur doang. Ai tentrem mah eueuh. Nu dimaksud hayang boga imah mewah ditendenan di sisina pancuran, ditendenan deui cai mancur, ditendenan deui taman-taman, di samping eta deui boga kendaraan, lain hiji 2 3 4 jana nyandung maksudna hayang jadi sorga. Supaya di dunia teh jadi sorga, ternyata teu jadi sorga. Balik ka imah sieun. Sieun jalan mana ini? Imah nyana. Pemajikan dibiayaan ku jana. Tapi alabatan Kapolres menghadapi pemajikan teh. Aduh, Kapolres ona mah senyum-senyum ieu bae. Tutut bae le manyun teh. Teu jadi sorga. Nu mantak ciptakeun imah tangga supaya jadi surgawi ulah hese-hese. Ndeu kumaha supaya suasanana nyaman, supaya urang ibadah ka Allah mantep. Eta nu nyandung ibadahna moal beres kajian kumaha ge. Allahu Akbar. Poe ieu aing ka mana balik ye. Nyana schedule gilir malulu di jero hate. Mun opat teh mah, wah ieu di dieu, isu ka mana ye? Isu ka mana? Ndeu kumaha husuna. Gantung habak jelema kos kitu ye. Eueuh husu eueuh, bohong kajian kumaha. Komo haju aya SMS mah tinu ngora tinu kolot. Puyeng aing cek dina teh. Ieu tuh puyeng dijieun ku saha? Jehey. Tuh cek awe akur. Emangnya nama yang gitu bae panjang. Ieu mah keur carita di sorga mah eueuh panyakit. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Kacaritakeun mah jelema nu iman, jelema nu amal soleh urang kabehan geus aya di sorga. Beuh, ningali sorga nu luar biasa.
lamun diuji ku amal urang memual kabeli eta sorga teh lantaran gedong teh ulah dihayalkeun batuna batu Cisoka, ulah dihayalkeun ieu melesterna make pelesteran urang Garut, ulah dihayalkeun ieu sorga teh sorga kos bangunan-bangunan kelapa gading BSD dan lain sebagainya. Sorga mah ieu batuna tina emas tina perak. Di dia suasana teh eueuh panon poe eueuh bulan eueuh listrik dan lain sebagainya, tapi seluruh cahaya aya hese nyaritakeunana lantaran disebut beureum lain, disebut hejo lain, disebut koneng lain, seluruh cahaya aya. Tajri mintah tihamul anhar dihandapeun gedong teh cai-cai sing kolocor asli sorga. Ketika kurang ditambah eta cai nyamperkeun tangkal kayu teh akarna lain dihandap tapi di luhur buahna macem-macem, hiji tangkal kayu teh tangkal buah misalnya lain buah doang tapi seluruh bubuahan aya di tangkal buah teh kumaha. Di hiji tangkal teh didinya teh jeruk aya, apel aya, anggur aya, cau aya dan lain sebagainya. Teu kudu dialaku urang teh terekelan ragag urang atuh. Tinggal di tempat di tegal di awet cau ka dieu sia. Cau datang ke urang didahar ku urang teh geus didahar cau jadi deui datang deui ka ditu teu kumaha teu ngabeakan maju beungeut urang per harina berbeda, tambah ganteng, tambah kasep, tambah geulis. Iyalah sorga didadari di sisieun urang teh ketan aya 70. Aduh nu hepe susuna. Allah. Aduh, Masya Allah, irung mararancung bibir, aduh, geus hese nyaritakeunana. Nu mantak geus pokona wa sorga teh lain lalagaan. Bau jengkol, bau peuteuing. Kumaha sarareungit, MCK di sorga mah sugan neangan WC urang eueuh. Atuh lain sorga mah sakeneh ngising keneh bae mah. Atuh hese aing ngising keneh mah pan babauan eueuh di ditu mah. Urang dahar bae nginum bae teh kudu neangan MCK di ditu mah asal kesangan beres. Masya Allah, aju kesangna seungit teh. Ieu mah bener-bener sorga, penyakit batin eueuh zahir kararasep jeung garelis. Per hari urang teh makin kasep makin geulis, berbeda wajah, tatangkalan dan lain sebagainya ge. Hese nyaritakeunana kitu keneh sinar-sinar dihandap sing kolocor tajri mintah tihimul anhar. Geus hese nyaritakeunana bae sorga mah lantaran eta kenikmatan anu hakekin leuwih-leuwih ketika urang ningali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha ta urang engke ngomongna di ditu ye urang bae heula keur carita. Barang daratang kabeh ka sorga beuh pelukan ja ente ge ka sorga. Ujang sia ka sorga. Ka dieu. Wah, pelukan urang kabeh. Wih, itu kiai urang. Wah, pelukan. Ku bunga-bungahna. Aduh, ieu kakarak asup ka sorga kabeh ge kararaget. Masya Allah, cak Tuhan Syekh Abdul Qadir. Kade sia ka sorga keneh. Ka sorga sia ge. Akibat taon sia? Maca Syekh ulah di ditu. Sia maca Syekhna pasti ikhlas ja. Awal-awal mah yang berkat-berkat bener. Ka dieu geuna mah ikhlas lah cak teh. Tah, ka sorga kabeh. Waduh. Geus Kangjeng Nabi aya sahabat aya kabeh barang asup ka sorga kumaha ngomongna wa qalu ahli sorga ngomong di sorga alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ieu bahasa ahli sorga. Sadaya puji tangtu ka Gusti Allah. Gusti nuhun ka bina-bina luar biasa abdi teh anu Gusti teh parantos tuduhkeun ka abdi li hadzal amal kana ieu amal nu melalui amal-amal ieu lah abdi bisa ka sorga. Abdi amal teh iman ka Gusti, iman ka Rasul Gusti. Di samping eta abdi teh terus tuturkeun syariat anu dikembangkeun ku Rasul Gusti, anu terus diteruskeun ku para ulama-ulama warasatul anbiya.
abdi teh terus ngamalkeun iman melalui syariat-syariat teh. Nah, ieu nu datang ka syariat doang di dieu, nu datang ka tarekat di dieu, nu datang ka hakikat. Oh, kabeh aya di sorga. Berbagai-bagai tahapan ke di sorga. Nu bersyariat mah aya di dieu, nu bertarekat mah aya di dieu, nu berhakikat mah aya di dieu. Kabeh ngan ka sorga tanpa aya ngunek-ngunek. Pan sia luhur amat, pan aing mah handap amat, moal aya lantaran geus dicabut panyakit. Nu geus dihandap senangku dihandapna, nu di tengah senangku di tengahna, nu di luhur senangku di luhurna. Lantaran pada akhirna mah engke bisa silih sabab nu aya dihandap nu bersyariat nyaba ka nu bertorekat, nu bertorekat nyaba ka nu berhakikat. Engke nyaraba urang ka rasul-rasul urang, nyaba urang ka Kangjeng Nabi Isa, nyaba ka Kangjeng Nabi Musa, ka Kangjeng Nabi Harun, ka Kangjeng Nabi Yusuf, ka Kangjeng Nabi Daud. Bahkan engke di sorga teh pan aya hiburan anu bakal nyanyina Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Wah, nu mantak kurang aya bahasa uluk-uluk Nabi Daud. Suarana, masya Allah, kurang ngadengekeun Kangjeng Nabi Daud di dunia bae ge kapan manuk-manuk ge cara rici di dunia ye. Jelema kabeh ngadengekeun bahasa ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud mangalalentuk bae kabeh. Sapi munding lamun keur leumpang ngadenge suara Kangjeng Nabi Daud cicing ngeunaheun jasa. Masya Allah. Tapi coba ge sapi keur leumpang ngadenge suara Haji Pendi gegerebegan. Aduh, kebo ge lamun ditanya kumaha sia ngagerebeg galedeg aya kaceuli cak. Tah ieu suara pohara jasa engke di sorga urang bisa ngadengekeun. Gantengna Kangjeng Nabi Yusuf, ngeunahna suara Kangjeng Nabi Daud, ngan moal aya nu pangganteng-ganteng nama iwati Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaya puji tantu ka Gusti Allah nu parantos tuduhkeun ka abdi kana ieu amal ti mimiti iman datang ka beramal soleh abdi. Ieu teh lain abdi menang Gusti allazi haza jazaa'u nu abdi amal teh ieulah babales dayana surga. Abdi bisa asup ka surga kulantaran sabab di dunyana iman jeung beramal soleh. Mun lain cacak-cacak Gusti abdi moal kieu. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Abdi sadaya teh moal meunang pituduh mun cacak-cacak ku Gusti Allah abdi henteu dituduhkeun mata hidayah teh mahal. Hidayah teh aku Kangjeng Nabi dicaritakeun aya hidayatul khalqi, aya hidayatul irsyad, aya hidayatul taufik. Mimiti hidayatul khalqi dibere hidayah sebagai makhluk. Ketika cicing bae horenganan aing teh aya nu nyieun Gusti Allah anu ngadamel langit bumi katut eusina hidayatul khalqi iman ka Allah bahwa Allah nu nyieun. Tapi lamun teu dibere hidayatul irsyad mangan sakikituna bae tah ka sorga mah ka sorga ngan lewat neraka heula sebab kakarak hidayatul khalqi. Ketika geus aya hidayatul khalqi manehana dibere hidayatul irsyad wal bayan, hidayah untuk menuju pituduh jeung bayan kepertelaan syariat. Hayang mondok aing teh nang saha eta hayang mondok nang Allah. Dipaksakeun ge cak bapana sia mondok bae dibiayaan ku aing ulah nyarit. Ulah hayangna ulah mikiranna naon pokona sia mah mondok bae teu bere hidayah mah teu betah jeung bunga. Nang Allah keur cicing bae batur di kamarana eta budak naleut ngaji ka Cilongok ngaji emang ngaji kumaha sih di situ atuh ngaji ngadengkeun diajak kayu ngaji mong aing mesti tanya ku guru aing ditanya hese ternyata bisa ngajawab isin aing ulah ka kitu emang ngajina saurang-saurang lain ngadengkeun oh emang ngadengkeun doang ngadengkeun jauh ge bisa loba nu tangga Ambon ge je coba tuh berangkat jana hidayatul irsyad ngadengekeun oh jaheunya tuh irsyadna aya nu mondokna aya anu sabulan 2 bulan aya sataun aya 5 tahun aya 10 tahun kumaha dibere hidayatul irsyad ku Gusti Allah aya nu datang ka paham amil jurumiyah sorop alfiyah bante kukudul juman terus tafsir undah hadis usul fikih dan lain sebagainya. Wah hebat ama irsyad ti Gusti Allah teh dek dicalonkeun beureunanan engke di lemburna jang naon kitu ngaranna lampu penerang irsyadna hebat. Nah kuari nu ngaji mingguan nu ngaji unggal peuting di lembur masing-masing irsyad ti Gusti Allah sanajan deukeut ka majelis teh dibere hidayah ku Gusti Allah batur datang ka majelis nya nama indit hidayah teh mahal
kunaon sia indit puyang aing majlis wadeng ngaji malulu batur mah ti jauh datang mata hatena bentaknya nama anu didinya indit nah iya kan itu hidayah nang Allah eta hidayatul irsyad wal bayan yo dititahan balik ya ceng balik atuh sia sia mondok geus 10 tahun engke bah kula mah deuk di pondok bae heulanan moal dibiayaan ku aing kajeun lah deuk sahirup-hirupna jahabi kurang kula mah lain anak abah sia kos kitu atuh iya tuh bongan aja abah cenah moal ngabiayaan lain gitu sia wayah kawin umur sia geus 29 tahun ajeun ge nang Allah ge mere ka kula lah deuk kumaha kula mah deuk ngaji bae heulanan lain gitu ban sia umur 35 tahun ke ditanya anak saya siapa abah-abah kan isin mah geus kajeun bah kula mah deuk ngaji bae heulanan boy mah teger jasa wajib irsyad da pohara jasa teu bisa dioget-oget ku mana ku bapana titah balik ke embung mah betah jasa jana di pondok betah jasa ngaji teh nikmat jasa indah jasanya nama lamun geus ngaji datang ke HSS ija eta bae alfiah ge rarikes alfiah datang ke HSS-an bae ku jana bisa menteu iya guys aya nu datang ka hidayatul khalqi ngaji mah teu dibere hidayah tapi imannya ka Allah aya nu dibere hidayatul irsyad datang ka ngaji datang ka bisa Allah tak urusanana terakhir hidayatut taufik mahal jasa aya anu bisa ngaji tapi teu ngamalkeun teu dibere hidayatut taufik nah teh saeutik ustad anu henteu salat ustad mah ustad tapi salat teu salat nyana hayang naik ti ustad ka kiai tapi teu salat belum teu tapi aya bahaya teh ustad nu kos kitu teu dibere taufik dicabut taufikna nah ieu mahal ieu hidayatut taufik keur mah bisa ngaji ngamalkeunana daek hidayatut taufik lamun geus dibere daek ngamal lain sakadar nu fardu jeung nu sunnah terus jangan ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah datang ka nyai-nyayan hatena hidayatut taufikna dibere bagian ku Allah luhur jasa sehingga diangkat jadi sholihin diangkat jadi wali diangkat jadi kutub pohara jasa tambah hidayatut taufikna nah nu matak hidayah teh tilu hidayatul khalqi hidayatul irsyad wal bayan hidayatut taufik nah iyalah ulaika ashabul jannah nu wa nazana ma fi sudurihim min gil di akhirat asup ka sorga nyana ngomongna beu alhamdulillah Gusti Allah teh mere petuduh ka abdi sadaya sehingga iman jeung amal soleh nu tadina dibere hidayah ku Gusti Allah sehingga dibere sorga laula an hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah cacak-cacak teh dibere hidayah ku Gusti Allah atuh kaula teh meunang moal meunang hidayah geus ulah diaku hidayatul khalqi nang Allah hidayatul irsyad nang Allah hidayatut taufik nang Allah di tengah-tengah keur kristenisasi anu luar biasa justru di Amerika loba nu asup Islam dibere hidayatul khalqi ku Gusti Allah di tengah-tengah keur berjuang supaya jadi Yahudi jadi Kristen di Inggris loba nu asup Islam di Belanda loba nu asup Islam nang saha eta nyulusupkeun hidayah ka jero hate teu puguh teu karo pemimpin Kristen paus bisa asup Islam eta mah mahal hidayah masyaallah sulusup asup lantaran geus boga bagian kapan di dituna tempat di sorgana nu mantak laqad jaat rasul rabbina bil haqq nyata jelas geus datang Rasul Rabbina Rasul urang sadaya bil haqi kalawan bener deh baheula ajakan-ajakan Rasul teh bener ternyata nu di zaman Kangjeng Rasul mah nyaksian Kangjeng Nabi dakwahna setelah Kangjeng Nabi teh aya diteruskeun ku para sahabat sarua nyana ge ngomong jelas nyata Rasul teh mawa bener melalui sahabat begitu zaman tabiin di akhirat ngomong jelas nyata Rasul teh bawa benar melalui lisan tabiin terus kabelah dina melalui lisan-lisan ulama dek aing sok kadengikeun dina maulidan dina rajaban dina haulan ternyata bener Rasul aing teh nyata jasa Rasul bener mawa hak melalui lisan-lisan para ulama
numantak wanudu diceluk antil kumul jannatu uristumuha. Wahai ahli-ahli sorga, tilkumul jannatu sorga uristumuha, nu maneh diwaris tah sorga. Ieu teh bima kuntum ta'malun, ku sebab anjeun boga pagawean di dunia iman jeung amal soleh tuh sorga jang maneh. Masya Allah di masar urang teh melalui bendera-bendera di dinya aya bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sidna Abu Bakar dibere bendera Siddiq, Sidna Umar diberes bendera Al-Faruq, bendera kitu Sidna Ali bendera jihad fisabilillah, bendera Sidna Utsman bendera zuhud, terus bendera Sidna Hamzah, bendera ulama-ulama para wali-wali Allah. Lantaran satu bendera diharap Kangjeng Nabi kadieuna wali-wali Allah bendera. Nah memeh berangkat ke surga Allah nitah ka malaikat nudu geragrokeun antil kumul jannatu. Ya orang siap di bawah bendera antil kumul jannatu sorga tu sorga orang siap. Wah dek diberangkatkan Masya Allah melalui kapilah-kapilah kontingen percis orang kos dek musabako kontingen Jakarta, wah kontingen Tangerang, wah mun dijidah teh mata make bendera pan urang deka mobil masing-masing. Wah kontingen mobil satu naik urang lembur atuh pabelit teh pabelit biasa geus besi tinggalin bae padahal mah datang ka jero dihitungan deui nyangel pan hitungan urang Arab teu pati bisa ngitung. Wahid iten talata arba khamsa sitta sab'a samania tisa asyara 11 12 balik deui wahid isten talata heuy sakurang ieu geus tadi geus dihitung la idlis kullu wahid iten talata arba'un geus datang ka dia aya nu ngomong deh uskut balik dia angel urang Arab begonya dia tuh bisa ngitungnya nama tuh bisa ngitung bantuan ke orang ana 1 2 3 4 la bas anta ijlis nyana deh bae wahid itnin talata arba'a khamsa sitta sab'a thamaniya asyara tisa asyara isda asyar balik dari baik mal berangkat di pasar orang Arab. Aduh maksud eta na ku kasieun hati-hati sebab eueuh hiji nyana ditangkep gas cek nyana aing mah moal dihareup heula di tukang aing mah mimitiana di tukang wahid ieu teh salah satu kitu-kitu kayane jadi mobil ieu orang ieu kontingen 2 kontingen 3 ieu ge sarua urang sumara siqal ladzina taqaw ilal jannati zumara masyaallah hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha qala lahum salamun alaikum tibtum. Ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin ke dina surat Zumar ieu di dieu tilkumul jannah cek malaikat tuh surga geus ka dulu ngemprai urang saya lompat mereka wah keulas olahraga jon teh si ai tilkumul jannah cek malaikat uristumuha anu ieu surga diwariskeun jang maneh sakumaha bapak ulang paeh bae menang warisan urang bima kuntum ta'malun cek malaikat sebab maneh beramal soleh di dunia iman beramal soleh urang di masar keneh geus tararis tilkumul jannah cek malaikat tuh dah medulu kabeh urang woi bendera Golkaran hiji tuh uristumuha ieulah diwariskeun jang maneh surga ku sebab naon bima kuntum ta'malun ku sebab maneh di dunia beramal iman amal saleh geus tarariis urang aya pemimpin urang kan dihareup
geus moal selempang ieu mah lantaran ieu kontingen-kontingen teh geus puguh benderana. Ya Allah ya Rabbi emang kumaha kitu ieu make bahasa uris tumuha kieu nu mantak make bahasa uris tumuha na ahlal jannati yurisunna manazil ahli nar sanyana ahli surga teh ngawaris tempat-tempat ahli neraka sebab cek Kangjeng Nabi laisa min kafirin wala mu'minin illa walahu fil jannah wan nar manzil. Teu aya hiji mukmin hiji kafir eta teh ngabogaan tempat di surga jeung di neraka. Urang kabehan geus boga tempat di surga aya di neraka aya. Kafir boga tempat di surga aya di neraka aya. Jadi geus dicadangkeun jang balik urang mun ka neraka eta mun ka surga itu. Ya Allah. Rarempan ya urang. Geus boga jadi urang ku ari blok-blok na geus jelas, cek na geus jelas di itu, kelurahan na geus jelas, RT na geus jelas di dieu. Presiden nama malaikat malik tadi. Jadi orang geus boga tempat horenganan di neraka jang pambalikan urang kabehan. Di sorga kitu keneh geus boga tempat kabeh mukmin jeung kafir teh geus baruga tempat. Nah, jadi saurang-saurangna boga tempat dua di sorga boga di neraka boga. Fa idza dakhala ahlul jannah al jannata wa ahlun nar an nar di mana-mana asup ahli sorga ka sorga ahli neraka ka neraka. Nah, ahli sorga geus di sorga ahli neraka geus di neraka. Akhirat jarana bakar rupiatil jannah lihanin nar diangkatkeun sorga ka ahli neraka ditembongkeun sorga diangkat ku Gusti Allah. Di neraka keur ngojay ge kabeh kararieun neuleuh sorga nuker nginum susu nuker muka susu maksudna susu SGM sia mah ka mana bae tuh sablon sia mah nuker ngadahar saos segala ngadahar bubuahan dan lain sebagainya beuh indah jasa keur alalay cerak katembong ku ahli neraka atuh panazaru ila manazilihim fiha nyana neuleuh tempat-tempat nyana nu aya di sorga lantaran nyana ge pan geus dibejaan tuh tempat sia nu di sorga teh itu nu mantap nyana neuleuh tah dibejakeun ku malaikat hazihi manazilukum law amiltum bi taatillah ditembongkeun soteh ta ieu tempat maneh mun cacak-cacak maneh iman terus beramal soleh tah tempat sia eta pan nyeri jasa kana hate nyeri jasa percis kos urang kawin aju teu nurut ka kolot urang ngajak kawin nang kahayang urang nya beke nya jore jol be aya nya putih semampai jangkung masyaallah dipejakeun ka anak urang tah pilihan abah nu jang sia teh mun sia daek mah ambobah ulah ambobah sia mawat maneh kudu geus bari mah kekepan bae tas hideung ongan sia teu nurut ka aing abah tuh geus jadiakeun ta eta nu jang sia teh kumaha bah lamun kuari ganti ojol teusa geus kawin batur atuh sia mah sok macem-macem bae geus nikmati ku sia hideung tinggal nyana bae ngap-ngapan kaduhung amat teh teu nurut ka kolot kaduhung amat teh teu nurut ka kolot takkan eta cerita dunia ieu ge hadhihi manasilukum law amiltu hei kafir ya tah tempat maneh tah kadeuleuh ku sia geus disiapkeun baheula teh jang maneh mun maneh iman tur maneh baramal sare tah eta tempat sia oh ngahanyu-hanyu ngana kikieuan atuh kami ka dieu weh nonsen weh malaikat teh nonsen tidak ada teh cek malaikat sumayu qalu ya ahlal jannah ka ahli surga rizqhum bima kuntum ta'malun kuari mah lantaran ieu tempat nu bogana di neraka maka warislah ku maneh tah nu baheula jang si Bill Clinton nu baheula jang si George Bush nu baheula jang si Cat Eye ucing teh atuh tah nyana lantaran ka neraka si Cat Eye
kuari mah ieu tempat kosong eusian kumaha. Wow, atuh geus kikieuan bae Haji Pendi di surga. Lain Haji Pendi ieu. Geus pede bae nya. Sarua teh ge urang nu urang geus pugu aya ieu tah nu batur ka neraka jang urang deui. Kaju tempat urang nu di neraka teh ditembongkeun deui. Hei. Kiai tah nu tah heula teh atuh neraka tempat kiai lantaran kiai kuari ka sorga tah itu neraka wariskeun habak sarodo. Los tah los jang sabae sapamenang. Urang kitu kabehan los. Cenah ieu mah deusian ku artis sabodo. Geus ieu mah tah surat-suratna BPKB-na kabeh tah dikeun. Wabeh kabeh dibikeun ka pamalikat balik. Oh, geus teu hayang-hayang teuing aing mah kos kitu. Geus susuratanna nanggeus kabeh. Pan ieu mah sabah AJB segala non kan kudu aya gitu kan surat-surat. Geus menjadi persulit tiba tanda tangan langsung. Ye atuh upah tanda tangan mana? Sia teh bikeun ka ahli neraka. Tempat urang nu di neraka kosong lantaran urang na ka sorga bikeun ka kafir. Tempat kafir nu tadina jang nyana mun nyana iman lantaran nyana kafir kosong bikeun ka urang. Nu mancak ieulah bahasana teukumul jannah tu sorga uristumuha. Nu mane diwariskeun sorga. Nu mana mah jelas aya nu kafir nu tadina tempat nyana mun nyana ka sorga kuari jeung maneh bima kuntum ta'malun lantaran maneh baheula iman tur beramal saleh. Nu bentak kurang iman mah geus aya tinggal amal saleh. Amal saleh teh kan butuh ilmu ngaji. Dina ngaji na ge kan kudu ikhlas, kudu nyaho wudu jeung rukunna syaratna, salat rukunna jeung syaratna, haji puasa dan lain sebagaian. Abeh naon? Abeh beramal solehna mantep sesuai jeung syariat kabelah dituna sesuai jeung thariqah. Abeh bener-bener Allahu Akbar, Allah Maha Agung, keagungan Allah kadeuleu. Ieulah amal soleh nu mantap urang mah kuari dibere taufikul irsyad. Di samping taufikul khalqi urang dibere taufikul irsyad daek ngaji. Padahal mah di imah riweuh jasa, jang ngawarung gitu kan, yang urusan tapi lah aing deuk ngaji bae lah. Geus kajian tah tinggalkeun. Diomean ge jak wae moal bakal untung. Mun untung mah aing ge moal ngaji ieu, ge tolol. Aya tungtungan kos kitu bae tah. Aja kunaon ieu teh dagang poe Minggu lah, dagang ge rugi malulu. Mun untung moal ngaji ya ge. Aduh, zaman teu beres kos kitu teh. Malaikat ge nganyatet da setengah hate. Budak ngaji beneran tante sih ya. Nah yuk cerita uristumuha tak dijelaskan kok bisa diwaris. Pan waris bang eta mah beureunan mun aya nu maot horenganan kos kitu tadina. Setiap jelema boga tempat yang pembalikan di neraka aya di sorga aya. Ketika urang ka sorga maka tempat urang nu di neraka wariskeun ka kafir los jang sia. Ketika kitu kafir ka neraka lantaran teu iman tempat kosong jang urang. Jadi setiap anu asup ka sorga ngabogaan dua tempat, hiji nu asli, dua warisan di para kafirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nu mantap ulah aya paksa-paksaan la ikrah fiddin. Teu aya paksaan dina agama, ulah maksa urang ka Buddha, ka Konghucu, ka Kristen, ka Buddha. Je nyana daekeun atuh alhamdulillah, nyana teu daekeun jatuh kege diwaris ku urang. Tuh sia jadi nyahopan kuari mah bener tuh. Enggak cek urang antepkeun Kristen Katolik kena ambalaya di neraka. Enggak, atawa kajen teh urang ka neraka ge kan tempatna geus ku kafir tah, begitu urang di ka neraka kan mana tempat aing? Cek malaka, cek malaikat balik kayak udah tidak ada tempat ini. Udah ke surga aja ya, boleh deh. Masya Allah, tinggal engke ngegro ahli sorga ke ahli neraka. Wanada ashabul jannah, beki ramai bayi. Masya Allah, wallahu alam.